di sini saya baca pengumuman dari Buras, yaitu acara pembacaan puisi di kampus IAIN tanggal 9 Juni mendatang. Diumumkan diantaranya akan hadir Tamara Blesinski, seorang ibu dalam kurung Ibu Ati. Pendengar Mara bilang ia sudah mengecek ke manajer Tamara yang kebetulan suami Tamara sendiri, Ramli. Ia menyatakan belum menerima undangan atau permintaan kesediaan hadir dari panitia. Ramli juga bilang saat tanggal 9 Juni Tamara tengah sibuk syuting, jadi tidak akan bisa memenuhi acara itu. Nah, Ibu Ati ini khawatir takut Tamara tidak bisa hadir gitu. Ini Buras Selasa 3 Juni hari magini surat di dia juga tikar pengumuman waduh hadir. Nah itu barangkali saya mau tanyakan kepada saha sok maca puisi ka dieu teh poho dengarananya saha teh Asep Berlian gitu. Asep Berlian. Kayaknya saha tuh Kak Asep Berlian. Sep gimana cenah acara bahasa puisi teh bener Tamara bisa hadir atau tidak? Saya pingin tahu gitu. Bising kayak Tamara datang ke Mang Ara lebar gitu. Nah makanya untuk itu minta dicek lagi apa kan namanya untuk Asep Berlian kalau tidak salah masuk mau berita itu teh. Ayo cek lagi Sep, mumpung ini baru tanggal berapa nih? Tanggal 2, seminggu lagi kumaha teh. Nya, ayo berita simpang siur. Dan belum ada berita lagi katanya tidak bisa itu Tamara. Ya tolong. Nah, saya sudah ngumumkan je. Bager Sep. Saksian ku Tatang Buras. Buras teh lain sahanya. Dorirang nanang ninang nonang nonaninang. Ya SMS untuk aya imalin keur uing. Kayak mana si rintiran teh eta. Iya. Teras pikiran. Oh ya. Bing ayeuna teh mana naon? Ieu imam ti soreang ngajago bing. Bung bing. Sia ka urang teh maneh teh. Sopan pisan. Maneh teh ka urang bing ayeuna teh mana naon? Mau aing we. Ngan aya hiji geuningan. Baru satu. Ya. Pantes diteken-teken eueuh deui dengan hiji. Geus hiji we. Sakali siaran hiji we SMS mah. Halo. Halo. Halo, Kang Iping. Betul. Kemarin kemana kok nggak siaran? Loh, dari siapa nih? Makasih. Kemarin kemana kok nggak siaran? Makasih. Oh, kemarin saya jadi ada acara ceramah. Jadi tidak bisa siaran. Makasih. Ayah. Jadi sekali lagi, kemarin saya nggak siaran karena saya ada acara ceramah. Makasih. Pendek lawan pendek, pertanyaan pendek jawabnya Siti. Ya, pendek lawan pendek, bos lawan bos, kuplik lawan kuplik, itu dia. Nah pendengar, saya MS di sehari orang ngatunya. Itu ayah tang, kemai lah SMS ya. Telepon Kang. Nah, ini. Tak enak ya di telepon dia. SMS tak. Telepon tak. Mana kan? Iya, Kang Ibing telepon coba. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Saya Kamari kemana? kamari abdi teh aya acara di mana nya orang teh poho deui. Sakuping, suantana mung sakadak. Di mana nya abdi teh kamari aya acara teh? Tah, kemana? Majar ke Banten, cenah Kang Ibing. Hilap deui. Oh nya beureun ke Banten nya. Teu aya. Teu aya. Kamara sakadak. Kamara sakedap kemana nya abdi? Tah, kemana? Oh aya ceramah meureun di Bandung caket. Ayo mana teh kanu anu. Bulan? Mana teh kanu anu. Kanu anuman.
Suruh maos gitu. Wah, ayo kanu anom da anu sahanapun abdi ceramahna ge. Oh, aya nya. Mun anu gaduh hajat teh sahanapun anom. Lagu anom ti abdi mah teh kanu anom. Mun aki-aki mah nyuhunkeun abdi kanu sepuh. Pulan. Eta tadi anu teu soreang atuh meuni iding pisannya meuni teh. Dumuhun. Ah, dasare bawa lek teh. Oh, lek. Sumuhun. Anu gaduhna kota Bandung, Bieu teh nuju di mana teh? kan nu jadi rompok. Oh. Nah, itu bade ka dieu. Ah, kada kita disuguhan ti kapungkur. Saha bade disuguhan. Ayo Ya, bener. Bi. Kan dijajab ka Pak RW tadi payuna. Isna. Bieu ti we ka dia tuh. Oh, kadinya. Mun nanti sono ka Kang Ibing. Sono ka Bapak Tatang. Aduh. Tuh, tak geningnya, Kang, cek urang teh kalapa biji ti cungap. Tatang. Itu Tatang. Kang Ibing we Kang Ibing we dijieun korban. Anu puguh mah cek Papa Tatang we nya. Ah, Kaletot namanya teh. tah Baca teu mah laptop. Hari kaca. masa bade ka Papa Ibing. Tuh. Kade kaca letot seueur anu kaca letot seueur nu bobot. Oh, gitu. Kaca letot. Sa kamara mung Kang Ibing kadah ka dieu heula gitu. Waduh, Kadah dijemput heula. atuh. Tebi. tika pungkur tang abdi. Mohon. Naon? Hayang bade dikirim ke Ibu Yati nepi ka detik ieu henteu tatang. Tacan ka. Papa Ibing ngosok kaleleungit eta ya. Ah, sayos dileungit we. Maksudnya sasi kamari, ayeuna sasi ayeuna. Insya Allah atuh. Mangga Dalam impian ya. Mangga. Nuhun. Mangga sami-sami. Waalaikumsalam. Nah, iya jadi pendengar anu teu boleh nelpon tapi teu boleh tar barang kirim. Mang Ibing kunaon pejabat teu aya ti seniman. Untuk istriku cepat sembuh. Koboy Banyaran atuh lain sembuh meureun. Salah nulis istriku cepat sembuh cenah. Nah, punten lepat ngintun SMS tu pieu radio marah. Atuh tuliskeun ti saha SMS teh euy. Kang kumaha calon wali kota teh sok beuki moal dari Dadan. Waduh. Sok beuki moal dari Dadan naon sok beuki moal meureun maksudna mah. Bohong geuning Kang Aom teh cenah Kang Ibing pupus di Sumedang. Atuh bet ngadangu berita ti nu maot. Ya SMS. Geuning Kang Aom teh bohong cenah Kang Ibing pupus di Sumedang. Ajak abdi teh. Nah percaya tinggal nu tos maot. Iya, ayeuna SMS eta geuning kaos. Bohong geuning Kang Aom teh. Cenah Kang Ibing pupus di Sumedang. Ngagebeg abdi. Cek abdi teh nah percaya kan tos maot atuh. Aduh. Halo. Halo. Acara naon teh? Bulan. Acara naon teh rame kieu? Bulan. Acara naon? Nyalon jadi presiden tuh wakilna Asep Narasinaria kan ini. Siapa ini? Assalamualaikum Bang Ibing. Salam. Nah, tuh kepugu. Kami nyalonin dong jadi presiden. Bosan tuh heula. Saha teh? Tinggal oh, rakyat itu masyarakat detik. Ah. Di mana wae Pak Usman? Abdi biasa we nguruskeun bintang film lah. Oh, mohon. Anu bade syuting kan ya? Mohon. Teh sae ah. Naon teh saya kenal. Teh sae soalna. Duka atuh. Untuk kan. Aya we wartosna. Sararae cek abdi mah. Cenah teh nu sae cenah. Wah, eta mah Asep Taruna we. Da anu saya ku Asep Taruna mah beruk. Tah ku Asep Taruna mah kalau sa jin saya. Abdi teh kieu ieu teh Cumuhun kaing wartos. Harus pupus. saha teh? Bulan. Sa. Duka tapi teh patos ngadangu. Dili lepat, Sieun. dili lepat abdi ge sieun. Bruri mana rasnya? Bururi pupus. Tos lah. Bururi mah tos lami, saya dua dintenna. Tuh, sarua pada teh nyawa teh kieu. Tos lami aya dua dintenna. Laras itu Gunung Galunggung teh Bitu. Tahu Kaing saha? wartos. Ah. Jeun-jeun wae. Enggak. Hayang ngaramekeun berita mah. Aya wartos we cenah Gunung. Aduh, ayeuna urang ka Karaku. Usman tinggalin maneh. Urang ningali mana enyo ayeuna. Aya artis penyanyi anu keun urang kaget teh. Heeh. Nah, kinaona sia. Kunaon kitu? Bisa mana si artis? Saha? Inul.
Urang teh ya. Goyang. Ngadang urang ge beja-beja can nempo urang mah. Goyangna. Heeh. Eta nih karaknya ayeuna. Bener. Kakaranya ho Eta eta berita mun jiga nu anyar main teh batur geus. nu dicekal teh ya. Dicekel ku saha dicekel? Dicekal cenah teu meunang sagala. Oh, eta mah nu ieu jeung Raja Dangdut. Oh, Asep Sunandar, Raja Dangdut melain. Ih, sakumana wae. Dawuh deui di urang mah. Truna. Raja Asep Sunandar nu aya mah. Karena setia Raja Dangdut. Oh, tuh. Oh, nyaho. Eta kokolot itu tong dibawa euy. Eta teh Raja Dangdut bisa nyaho. Eta nu ngayakeun idena alus Kang Danang. Cuman ari Bapak Gubernur teh saha eta teh? Mas Sudi gitu, Pak Mas. Ai mah jauh-jauh. Nah, jadi ke Pak Mas Sudi. Saha? Urang hayang yakin saha Gubernur teh maneh teh warga Jawa Barat tapi kata nyaho mah. Pak Mas Sudi nu urang nyaho. Urang gaus ya mah. Tapi kata nyaho ka Pak Ali Sadikin ampun. Aduh, Ali Sadikin geus ganti periode atunya. Tidaknya tuh. Jadi, akhirnya kayak bakal terang mun arahnya barang kirim ke urang. Halo. Sombong pisannya nih. Abi ngapareuman we naon maksudna? Rasakeun sia di Lah, pareuman. waduh. Tah sia di pareuman. Urang mun mareuman lain urang juling teu rek ngajawab aing tiba-tiba menghindari nu nelpon ieu ribut dik si Kusman. Naon? Kumaha ieu teh? Naon teh? Aing mah enak eueuh mana nyalonkeun balik kota moal. Kali ini mungkin saya tidak, Pak. Kenapa? Saya melihat ada sesuatu yang kurang. Kurang apa? Kurang memberi sesuatu kepada saya. Oh gitu. Iya. Jadi saya Apa program Anda sebetulnya kalau Anda terpilih menjadi wali kota Bandung? saya akan buat jalan itu lebih diperbesar lagi. Jalan mana aja semua? Bukan maksudnya lubang-lubangnya. Oh, lubang-lubang perbesar. Suatu Ya. ide yang betul-betul Cemerlang. brilian, Iya, brilian. iya. Asep brilian. Iya, betul jalan ya. Asep brilian. Jalan. Bukan main. Betul. Coba Pak, ini diisi airnya dulu Pak. Yang panas ya, panas sekali. Tidak bisa dihentam ya. Ya. Ya, Kalau menurut Bapak, ini ada dua cara nih, mau pakai wakil atau pemilihan langsung? saya mah langsung saja. Langsung ya? Langsung. Berapa lama tuh pemilihan wali kota yang bagus? 2 di hari. 2 hari pilih lagi. Pilih lagi. Memberi kesempatan pada setiap warga. Iya. Bagus, bagus. Jadi cepat warganya. 360 hari 1 tahun dibagi 2, 180 wali kota setahun. Ya. 2 hari. Ide yang cemerlang, Iya. bukan main. Jadi supaya beres semuanya persaingan ya. Betul. Di situ. Apa moto tiap itu tiap Karek ngarengap ganti diri. lagi kan 2 poinnya karek mandi begitu ngantor atos digentos Cipta. Aduh. Cipta. Karek ngantor, Cipta. Karek ngantor. Geus digentos. omong nu karunya mah aya hiji wali kota nu kasarean barang udah gini ngantor atos di sini Karena rebat lah ide-ide menjadi orang. wali kota tuh bukan perkara yang gampang. Iya. Bukan perkara yang gampang. Kita harus betul-betul memikirkan jauh ke depan. Iya. Kalau saya sudah terpilih wali kota, saya sudah sampai memikirkan planning itu jauh ke depan. Misalnya? Untuk tahun 8000 saya bikin. Wah, bagus. Bagus sekali ya. Iya. Anak cucu pun tidak mengalami. Iya, mungkin sudah kiamat ya, Pak. Iya, bagus lah. Supaya planning itu tidak bisa dijalankan oleh wali kota lain. Tidak bisa. Ya. Sebelum planning kita selesai, Iya. yang lain harus menunggu. Iya, bagus. Di tuh. sini. Kalau saya sebentar. Kalau saya sih apa namanya ya? Gedung balai kota tidak hanya seperti sekarang, cuma satu. Ya, Terlalu ya. kecil buat Bandung yang besar. Ya, Kalau perlu setiap RW ada kantor wali kota. bagus Di juga. sini di Cemerlang. Iya. Jadi Sehingga kita umumkan rapat besok di gedung wali kota. Ke Sinan Nareangan di mana? Laroba. kucing subut. Tahu disebutkan alamat apa? Pokoknya mah di gedung pemerintahan ada ke Sinan Nareangan. Saya ingin Bandung ini betul-betul
saya akan coba hidupkan kembali moto Bandung yang bergeleber itu. Iya, saya ingin untuk dihijaukan itu. Bandung itu. Caranya gimana, Pak? Dicat semua orang. Oh, Setidak-tidaknya bajunya dicat. iya. Penghijauan. Kalau saya malah Dinding hijau, gedung hijau, lampu hijau. kalau sekarang kan berhiber, Iya. bersih, hijau, berbunga. Kalau saya akan punya prinsip berhingober. Artinya? Bersih, hijau ngora. Jadi hijaunya bahasa tidak ada hijau biasa, hijau ngora. Ya. Makanya berhingober. Bagus. Cemerlang juga tuh Idri. Ya itu, saya ingin bikin, kalau perlu saya punya cita-cita Bandung tuh. Sekarang kan Bandung cuma ibu kota Jawa Barat. Betul. Saya ingin Bandung sekarang, ya sebenarnya menjadi ibu kota Jawa Tengah. Bisa diusahakan. Biar saja ibu kota Jawa Barat Semarang. Jadi kita bisa jalan. Biar kali. Lebih tenang. Ya. Kalau perlu kita belajar sebelum pindah itu belajar bahasa Jawa semua. Iya. Sebelum orang Sunda, Iya. Jawa Sunda. Sekarang ini bagaimana sih kalau ada pilihan pimpinan ini sampai rame-rame begini? Ada yang setuju, ada yang tidak, pro dan kontra, gimana? Apa jangan pakai pemilihan, jangan pakai wakil-wakil? Apa mending langsung aja to the point? Langsung aja to the point. Dari anggota tiap masyarakat ya? Iya. Iya, supaya puas mereka. Iya. Warga. Soalnya pakai wakil-wakil juga kalau jadi bingung kalau begini. Ya. Mungkin juga bingung itu buat kita. Buat mereka tidak bingung. Tidak bingung. Tidak bingung, sudah memang seharusnya. Oh, iya, dan Sepatutnya. susah sih. Iya. Mendingan tidak pakai lah. Iya. Mending langsung nyoblos. Siapa yang dicalonkan? Enak. Mau Bagus. calon 1000 tapi kita milih sendiri-sendiri, begitu kepilih puas. Ya. Wis lah, capek nama. Kalau menurut saya pemilihan itu tergantung lah. Tergantung di mana itu. Jadi awang-awang saja gitu. Iya. Iya. Aduh, ya di politik jarang dong. Jadi kita mewajibkan semua calon wali kota tuh baca puisi. Ya. Iya. Dan saya kira pemerintahan kalau Bandung itu mendingan jangan di Jalan Merdeka seperti sekarang. Kantor wali kota kurang kena. Di Jaura. Saya pingin di Biren. Ya. Biren de Ciberem. Atau Lok Sumawe. Ya, Biren Ciberem. Ya. Banyak ya kejadiannya. Banyak orang yang sudah tidak kurang mengerti kepada kedudukan NKRI ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau buat saya, jelek atau buruk, negara kesatuan itu adalah right or wrong is my country, is our country. Harus dibela dong. Harus dibela. Jangan suka macam-macam. Suka ada aneh ini sekarang yang nanya-nanya itu Ya. apa? Orang yang dari pemancar yang nanya itu kok sembarangan. Pada nanya segala. Kira-kira berapa jumlah tentara yang dikirim ke sana? Itu rahasia militer. Dan jeung tong hayangnya. Kedudunya bagaimana Pak? Upamanya pasukannya akan ditempatkan di mana? Nggak secicing. Ay. Prinsip NKRI tetap utuh. Iya, tetap aja NKRI itu tetap. Jangan ada negara dalam negara. itu Tidak saja bisa. kalau Saya menurut juga orang Sunda, saya tidak setuju kalau ada negara pasunan. Ya toh? Iya. Mestinya orang-orang sendiri, orang-orang Aceh sendiri harus yang itunya. Ya saya tidak Ngomong. setuju, saya orang Sunda. Terus saya misalnya dibikin di sini negara pasunan. Saya juga tentang, saya nggak mau. Karena apa? Negaraku Indonesia kok. Saya Ya. orang Sunda, tapi negaraku Indonesia. Betul. Itu. Kalau saya sendiri bukan. Saya akan mendirikan pemerintahan Garut, Oh itu. Kota Intan. Iya. Itu aja. Insya Allah saya akan ikuti, itu sudah rencana. Sumedang itu sudah saya bikin negara saya. Iya. Saya akan wajibkan semua penduduk. Begitu masuk Cileunyi itu sudah batas negara. Iya. Sumedang. Iya. Paspornya. Ya. Jangan lah. Jadi sekali lagi jangan ya. Mesti bagaimana juga biar bagaimana keutuhan NKRI itu kita pertahankan. Iya. Yaitu biar bagaimana. Jangan sampai kan berita itu sok aneh, kadang-kadang nggak adil kita. Kalau ada apa-apa segala gitu, aduh. Sedih kita. TNI itu juga itu putra-putra bangsa kita, pahlawan-pahlawan kita. Betul. Biar bagaimana? Masa kalau ada orang lain separatis misalnya umpamanya disebut pahlawan umpamanya dari kita, pahlawan tetap aja tentara kita. Uyuhan we dek dipilihnya, dek dipimpin ku jelema nu di luar negeri. Teu ngarti urang mah. Yang warga Batur. Teu ngarti urang mah. Warga Naik Batur. wae. Teu ngarti. Eta Bang Bulu tah. Baik bulu udah insap. Udah menyerahkan diri. Dia kan komandan sektor sebenarnya.
Tapi lu ngomong aing mah bulu. Komandan sektor. Kan dia dihabisi. Iya, kepalanya. Habis itu soalnya ulah gitu kadang si bulu. Nah mah kajeng dihabisi kepala kumaha maksudnya? Ya itu untuk tanah-tanah yang berkhianat. Aduh, kan seperti marah. Di marah itu segala suku bangsa ada, tapi kan kita rasanya marah, nya. Ya, Gitu. bisa mesti begitu. Pokoknya nasionalisme kita. Iya, itu dipiara dalam berita, dalam naon juga. Kan karena Loh. dulu kan kita mesti ingat bahwa dulu ada lagu apa namanya? Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela. Nah, itu. Sekarang mah jika ada kajian teuing. Iya itu. Sekarang malah aneh. Iya. Orang yang gede-gede urusan orang goyang itu digede-gedein. Mana gitu. Gede antep. Nah, itu berita itu. Itu menang beredar. Nah, itu menang beredar. Nah, sana anjeunna. Nya atuh ieu mah geus boga atuh lain-lain. Itu membakar sekolah tidak diketahui mungkin dari pihak sini dan mungkin dari pihak sana. Eta koran mungkin ka kitu cik urang euy. Iya. Lain kitu atuh. Puntennya abdi mah sanes kunaon sanes abdi pedah. Ya oke, orang turunan Aceh oke pan. Sanes pedah abdi pencinta NKRI negara abdi. Tapi sekarang kita bayangkan manya mungkin atuh aya tentara jauh-jauh dikirim ke ngaduruk sekolah. Teu bisa, teu mungkin mana-mana ge. Nah, itu mah dilir-dir lah. Jadi Teta berita kalau ada di tengah dialog. Bagaimana dari pihak Bapak? Tegur itu masih jelas separatis. Kumaha ge. Papua nya. Nya lah, musim kumaha separatis. Indonesia kita bilang urang mah kajenena urang Sunda, umpamanya siapa orang Sunda di Desi Atang. Seorang Sunda di urang di Desi Atang. Kang Atang teh nuju teh Mang Bi. Aja ting teh umpamanya si Atang. Kang Atang Ruswi tah untuk Lain susah sih. Atang eta Atang urang teh nu sok syarat si gagal teh. Sa. Tang Juarsa. Atang Oh, Juarsa. eta Atang Ruswi. Tah, enak si Atang Juarsa teh. Mainna mimpin misalnya tadi ditunya separatis. Orang mah jadi banget gelut-gelut di Atang bener. Embung da orang mah cinta Indonesia. Si teh mah bisa gelut oke. Diabetes. Orang aduan deh ku diabetes deui. Urang adu penyakit teh. Tah euy urang sebenarnya mah ku cinta Indonesia tolong Ya. lah. Jadi Semua tuh. rasa nasionalisme itu ya sudah mesti ditanamkan dari Pupuk kecil. dong, jangan suka merasa sok di tengah-tengah kita berdiri itu. Bagaimana dari Bapak ini? Dari pihak GAP sendiri bagaimana? Nggak setiap bisa di mana-mana geus pugu urang Indonesia anu bener. Kajian kumaha geros orang bisa country kumaha. Nya ieu ya urang balalodor pelawak tapi kesadaran di tinggi kieu. Iya tuh. Nah, ari lebar, jelema galalede. lebar, Lebar halal, lebar pisan menang berjuang. berjuang hesek capek. Pimpinan urang teh sampaikan ke di mana-mana. Makam-makam pahlawan itu berjuang tuh negara kesatuan atuh. Wih, weh tuh. Ayeuna urang ge urang sama cinta semua pahlawan kita. Mama Dari mulai- Maksum. Dari mulai Tengku Umar, Imam Bonjol, dari mulai semuanya Sultan Hasanuddin, perang Cik puputan Ditiro. di Bali, Ya. Cik Ditiro, itu pahlawan-pahlawan Suknyadi. kita. Pahlawan Pahlawan. nasional. Masih kumaha ge. Ayo ti mana teh ti eta teh non kraeng galesung teh geuning nya. Nah, Kraeng Galesong, terus itu teh di Madura teh teh. Pasakera. Lain di Pasakera. Dina perang Trunojoyo sa. Itu. Mbak teh awewe. Awewe teh orang Madura teh sa. Sa. Nu mana awe nu mana? Bakia sa. Sa, bakya sa. Sa teh Kang. Awewe teh ti Madura teh. Bokia Sakera. Ah. Sakera mah laki. aya awewe ieu mah. Sakera mah awewe mah satu paling eta mun cek masih ijem. Di Lain. Karawang lain. Lain ti Madura. Oh pahlawan. Sata udah banyak atuh pahlawan teh. Jadi orang ulah terpisah-pisah jangan dong Indonesia hanya satu. Ai mah erot lain pahlawan itu. Pahlawan eta nu ngeuneikeun semangat pertempuran teh. Banyak mana jika mah erot tunggu. Apa imut dengan Madura abdi mah. Aduh. Imut Madura imut mah erot. Madura masa orang anu paling kuat masaha. Cangaran Cakraningrat. Lah eta Pangeran Cakraningrat. Jeung Baladewa. Mandura mah. Kemana wae wayang. Madura mah. Ya negala. Ninggala. Gambar teh kieu. Negala. Kakak
Kalau begitu adik akan mengeluarkan ini cakra. Lalu ya sok ieu karadeung lah. Jeung ayeuna mah kejahatannya beuki warani ya Allah Gusti. Error tewak kan? Kunaon? Eta narkoba. Oke. SMS. Jijai. Ya orang masuk karunya ieu ayeuna urang teh nya di mana-mana ieu mengenai moral baik buruk tapi geuningannya kejahatan ayeuna lu bing eta karunya bing telepon. Halo. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Marques Sot, tadi disebut-sebut bojonya orang Madura. Iya. Kok Baria itu bojo saya. Saya dari Pamekasan. Kabar ya. Pak Aung Gusman jangan sebut-sebut nama orang sembarangan. Saya dari Pamekasan. Oh ya maaf. Saya karena begitu kenal banget Mbak Kabar ya. itu teman saya itu. Marques Sot saya. Apa? Marques Sot saya. Oh, iya. Terima kasih. Nasa celurit saya. Iya. Tumpul tadi. Apa? Tumpul celurit saya. Gimana? Celurit saya tumpul. Oh, betul. Saya mengatakan ya dia tajam setelah itu. Saya juga punya kujang kalau begitu mah. Nah, naon bete poho deui we ya. Halo. Halo, Bang Ibi. Yuk. Bang Ibi ya tadi Jalan Merdeka yang nyebat-nyebat Aceh Merdeka tapi itu ditewak. Oh, eta mah angkot. Sami. Bapak segitu serius tuh kami di luar serius tuh. Eta mah angkot. Lucu baheula teh, bodor baheula. Oh, kan. Aceh Merdeka jadi di arah rantep. Itu mah angkot Bapak. Lalu SMS. SMS jijai. Aduh. Alah Gusti. Nah, orang kayaknya eta pahlawan orang anu gugur gitunya sing tabah semuanya tentara prajurit-prajurit Istri-istrina. istri dikantunkeunna sing tabah da demi perjuangan bangsa. Tah eta abdi sok emut kana di mana tengah Lain peuting. eta laguna teu oncewang. Nah, tengah peuting. Apa nu ditinggalkeun teh aku salahkina lain. Lain calik dina Bang Barung. tengah hurun balung. Oh, Eta Lain non Tegera. peuting malah nyaritakeun eta mah kamana wae. nya eta mah da tati saleh nu nyanyina oge. Tadi saya mah eta menyaritakeun mainna keur ditinggalkeun ku Obed. Teu tengah peuting keur jemplang-jempling kuring duyuk teu ngeunah cicing. Naon geuningan terus sakali itu teh. Pokona mah sedih we salakina ka Edan Jurit. Lain masuk ngarang ngacapruk salahna kurang jurit lain eta menceritakeun nu ditinggal bobogohan pegat buku jadi salahna kawenan jurit mah tak cek aing teh nyawana Kayak aya lagu teh eta teh teh. Nyasa nama asal. lain anu nying nyakot mah eta mah kerinduan seorang istri karena suaminya perang gitu ya ka Medan Danalaga aya laguna khusus di kantor tugas. Tah eta teh di kantor tugas teh kumaha mimitna? Tadi cari tina Bang Barung. Nah, bener. Terus anu kadua, anu teh anu tokecang eta nyarita anu ditinggal perang kan. Oh. Tokecang Kecewang nih. Naonna sanes aya lagu tadi Saleh nu jadi nya eta tengah peuting Tengah peuting aya keneh kasetna di urang. Kok bae ai ku maneh mah da bebas. Ajeun lagu cinta lagu non ku maneh mah diibaratkeun kana perang. Nya nu keur ka Kalimantan geuning cenah teh. Ya, wae tengah peuting keur jempang jempling kuring nyaring teu ngeunah cicing tapi lain lagu perang Bing. Ngana salira daya beja teu serat acan cinta urang ayeuna geuning baturan eta benerna nyawasan sia teh Nah, terus cinta urang paturai tah teu aya beja acan urusan jeung perang bener Bing urang mah inget tadi Saleh. eta kan mesti ingat kan lagu nama eta bener kan lain lagu perang
Rasaan mah keur eta Teu bae jangan mana mah masing lagu kumaha ge perang. prajurit bener. Geus sok eta buka-buka. Halo. Halo, larasnya. Halo, Laras, sekarang August mas. mohon. Aduh yoyo jadi anak. Oh, Kang Yoyo. Nama Kang Yoyo. Ah, Sangat keren big. oh, Iya lagu anu mengingat ieu mah. Pasti salah. naon? Oke ya. Pilih. Bener ingat. Eta, bener. Eta teh kumaha pasukan Pasti. Pasukan Siliwangi nuju Raja Ticai. Aduh, pasukan Siliwangi hanya Ticai teh tili. Aduh. Kayak mutan akang mah panjang pisan lah. Panjang pisan eta. jelas pejuang aja. Juang. Pejuang. Eta 328 teh anjeunna teh sakitu-kitu. Eta teh ayeuna teh lamun kitu teh nah. Gitu we. Bari Mangga. Serka ieu tuh. sami-sami bari marosotkeun marosotkeun sarung. Tiri. Jadi we tararangeun saya teh oh eta nu dimaksud. Tiri docel tong. Ageng siga jago. Lain kacipta pinaku pausahaan Siliwangi nyaur gitu ya keluarannya tiri lu disampak sebatalion asa teu lucu. Aduh. Aku samina ka pasukan Siliwangi nya. Abdi mah Naos pisan. anu tos ka Kostrad oge 328 330 Akang Iwan 305 atuh ka 327 Brajawijaya ka 321 310 kala item 310 udah urang arapa ka pasukan Siliwangi mah sing saralamat jalu didoakeun ya ku mang ti dieu lah nah atau ti polisina kedah di didoakeun polisina anu di brimobna anu nuju ka dari itu didoakeun anu nuju tugas ka Aceh Sing bra sing saralamat da tugas negara gitu nah sing emut belaan Indonesia lah halo halo mohon ulang mohon teras beri teh ka kuping eta taruh abdi kita ka kuping mohon mohon wah saya nu telepon ngunyem nya mah jangkrik ngunyem halo lieur abdi mah kitu mah halo iya Ini atuh eta mah kemangkan yang paling neungan. tah eta tah yang menengan eta bilain dari ka perang tah mah eta mah Iya. pagar bitis Suka menak. ah eta mah pagar bitis waktu ngebung gomolan lain si Ibing mah sanes yo kembang tanjung panenengan mah ieu aya ibu nuju ke kandungan hoyong kembang tanjung nya enjing-enjing Apa anya layona di sana. da teu aya kata-kata aya layona eta mah kan ieu sahatos aya Prisda Sumanto teh teu aya layona eta akang Jadi bulan kerjaan pagar betis teh kapung. teu aya lepat teu aya mah kayak layon eta mah geuning naon teh abdi oge teh Pak Kusman nu badan rangkeun leras teu aya teu aya teh mah bahasa emak Mulung Tanjung lah memang hayang tak mulung eta kereuneuh tong leuneuh atuh bobot sia teh mun menuju ke kandungan anu naon jelas eta teh pan geuningan sok sepuh kapungul mah sok hoyong na teh hoyong utah upami sorry maksudna teh hoyong naon geuningan nyiram tah ku nyiram eta nyiram kembang diusap-usapkeun apa tuanganana nya hari teh di desa eta teh teu aya kembang tanjung teh nya anjeunna enjing-enjing meser murukpuk di gunung ngaguduruk-duk ka handap jika kuruk oh terus ibun keneh subuh maksudna mah dedinya nya salat bareng Idul Fitri teh maksudnya salat bareng ari imam terus ieu rakaat kadua dipegang nyarebatkeun panginten bilih hilapeun kun oh bertok teh imam lompat disangkan aya kuntiana macas doa kunut keren nama kun sama kunti kunut keren itu tadi riwayat di kaki itu wah itu teh kembang tanjung teh
Jadinya, nah jadinya teh aya layon-layon ge mah gumbira we anjeunna mah. Kurmargi ka kandunganna namanya 3 sasi. Jadi gumbira. Taya lagu. Umpama mitos 7 sasi mah teu gumbira. Apaan aya lagu? Nya ari lagu teh sok ngalewakeun asok aya peristiwana. Taya pandang langsung nyarios teh pandangin nu gigireun. Eta lagu kuda kulari kencang sae teh na refreng. Pelak mah. Oh, kuda kurana lukaku saha. Sae. Makanya kita sekeluarga teh, grup teh patuling-tuling. Usahair nak kuda gitu. Oh, kuda jalur teu aya, nah habat jadi bobot. Rumawi nyanyian nu gaduhna teh kitu. Kuda kurana lukaku saha. Itu sejarah namanya. Sejarah. Bari ieu eta lalaki nu katudingan teh ceng. Ayo lari. Laras dan lagu mah nyanak iya tuh. Laras tapi perjuangan mah eta. Lagu eta tengah penting, abdi mah keukeuh tengah penting. Teu aya deui. Zaman Belanda we. Aduh. Duh. Nya temenan teh urang. Tapi di antara nu perang zaman penjajahan Jepang urang teu pati waas. Ku Belanda terus terangnya urang mah teu waas. Nu nineung mah poho teh ke urang ngalawan penjajahan negro. Duh kaya abdi bungkul ya negro juga telayana. Kantosnya kan. Kantos. Anjeunna bawa model anjeunna mah kantos. Ku negro. Abdi menuju Jepang eta luh. Aya ku resep dijajah ku Jepang abdi harita. Aduh makmur we abdi mah. Unggal dinten tuang sabu-sabu. Raos bisa disuguhan ku. Urang Jepang udah sanes maido. Sabu-sabu karena belum karate. Aduh raos pisan mah. Sake. Mohon sake, aduh eta mah abdi mah diogoh pisan. Tuangan bangsa naon teh sukiyaki nah eta teriyaki. Abdi mah teu ngarasa ripuh ku zaman Jepang mah. Cemu abdi keur Belanda sami. Kantos. Abdi mah ngalaman yang Belanda mah. Mata aya paribasa durstut ban butat. Durstut ban butat terima. Mohon. Ternyata durstut ban butat. Jadinya apaan? Raos teh tanya ka aya. Belanda tuh. Raos Jepang abdi mah. Seur naon atunya kan? Wish. Zaman Jepang mah tuh raos atuh atahan. Tuang teh. Eta abdi diajar tuang atahan meuni raos pisan. Atahan, aduh. Diajar ti Jepang abdi mah. Nu mau abdi mah disebat teh kapukur ke zaman Belanda mah menir. Kan kultur abdi anom keneh, jadi karena menir muda. Terus pupusnya. Syukur, aduh. Mending ada sok aya menir politik kayak ada dirinya. Lurus. Lah, zaman. Coba eta tah watos. Halo? Marah ya? Iya, Kambing, betul. lagu perjuangan mah bulan langgayangan penting. Terus kembang Tanjung Panenengan. Sarang di kantun tugas. Masalah. Non. Salah. Ya, di kantun tugas naon? Da urang teh Ada di kantun tugas ya naon kembang jantung paninengan terus naon? kembang jantung. Kembang Tanjung paninengan terus hiji deui naon sakumanehna teh tadi. Salah nuduhan di kantun tugas. Di kantun tugas ka mana? Ka kantor. Sedih. Halo? Sok sia lagu deui. Perjuangan mah tikon cewang atuh. Tuh, Tihon cewang Sumarea. eta man bat. Perjuangan mah Ya, sanes punten. Eta hon cewang mah waktos harita patani-patani nurug tuh kahanap ti gunung. Tah, tihon cewang teu. Tah, tihon cewang teh sieun labuh. Lah eta mah lewang atuh sia teh jauh-jauh. Hah? Ya nu ti luhur. Lain kayaknya wancewang mah lain gitu. Nya maksudna keur ka sawah teh apa nurug tuh baheula mah jalanna. Tihon cewang sieun. Eta mah sebenarnya kumaha urangna, tihon cewangna ka jurusan mana? Tihon cewang ka anu, tihon cewang ka dieu sabaraha kitu. Kalapat sanes lagu perjuangan. Anu mawi cik urang, anu tos puguh lagu perjuangan mah eta tilil tadi.
Eta mah jelas. Eta mah jelas tiasa Aduh, dok celentong. tiasa dipertanggungjawabkeun ari bangsa ieu mah. Halo. Laguna nu kieu gini anu perjuangan anu ngajarkeun teh teu amis sapeda seribu. Anak buah Damas teh mah. Ti aing keneh. Sia teh. Guru besar ngawani pemetahan ka guru besar. Aduh, Gusti. Tapi lah lucu jelema teh nya. Nya. Di bawah ngaco teh aya keneh nu nyaan deh nya. Nya mohon atuh, naon deui atuh. Menuju zaman Jepang raos mah tetep atahanana eta daging atahan. Aduh. Sonten tah. Raos mah nuju bulan sapasi Zaman Jepang. zaman Jepang. Da eta disuguhan atahan. Daging atah. Alah. Hiliwil angin ti pakidulan. Menu Jepang katanya. Mohon menu Jepang lah mah. Da kitu geuningan hiliwil bunga kemang malapi gitu. Pak Usman, eta bida aya ieu aya cenah sauna teh anu engke upami bade aya acara saya teh Tamara Blesinski teh tiasa sumping. Sate. Tamara Blesinski ada sajak nu teu kedah ku Tamara salasna ku urang-urang geus sae atuh. Teterangeun we. Sajak suna mah ku Pak Usman. Maya deui. Seueur jelema anu nepikeun ka ngecelakeun Cimata lamun Om Kusman maca sajak. Sajak suna. Komo anu aya hubunganna jeung cinta. Katan air. Nya ka tanah airnya ka bojo nya ka saga teh eta teh di centrengna kacapi. Nu mulek. Eta teh. Aduh. Cing Katan terang. Aya ada pintu ke mantega teh. aya sajak geurian ti Pak Kusman nya. Gereja ka ngobadi ari barudak ngora anu ke rumaja ieu mah fungsi. Aing sajak sunat teh kudu antem. Kudu beunang tina rasa ulah nepikeun ka lolos tina rasana. Tah penjiwaanna ieu teu gampil. Kumari kudu bener-bener keuna Dina mahrojna. keuna ada kana mahroj. Jadi kana pangawas aja. Dah keuna tuh. Kira hiji sajak anu kumaha kabuburat hiji pamget ka bebenena gercing Pak Usman. Tapi kieu Pak Bibing sanes abdi teu hoyong itu nuju moodna itu nuju tiraos. Da ta eta teh kada antem teh. Mohon kada antem teh. Jadi ngadamel puisi teh teu kitu wae. Teu kitu wae kada aya dorongan seksualna. Aya dorongan keprihatinanana. Oh, sareng seksual oge. Mohon. Dan kontekstual teh eta teh disebut kontekstual teh eta. Langit cedeum nu ditiir teh Tah, kitu. eta. Eta teh jero. Jero teh. Eta nu bangsa nu kitu. Mantega. Tuh. Seahna tanggal kalapa. Anu nutu kana kelek. Tuh. Dina Bang Barung anu ewuh ku paguneman. Tah. Eta teh lain Berat teh kata-kata puisi gitu teh. aduh berat. Ayo prosidi kita can tiasa. Eta kitu. Kecere mun pendengar cing nu bade ngaos sajak hayang nyaho hiji mah. Halo? Halo? Manawi gaduh puisi. Hai, Halo? Ujung Wangi. Ujung ini Kolot ieu bing bagian mana? sareng saha? Kah? Sareng saha? Puterin lagu dong. Ulan? Ini mah mau sama tik-tik. Tik cenah Kang. Tik tik. Bunyi. Aum apa? Tik-tik nu mana, Cek? Tik smash. Smash. Oh, tik-tik smash damang, Cek. Da saya cuma taunya tik tik bunyi hujan. Mohon. Cek tik-tik kumaha damang? Alhamdulillah. Alah, beli tos selaminya. Aya ti zaman Jepang we urang teu pernah tanya. Kang Tutuk damang. Kulan? Puterin lagu. Mangga. Tapi lagu Sunda. Mah, ibu gua atuh. Lagu Aya cinta. ini. Mohon. Kulan? Lagunya cinta. Oh, cinta. Oh, mangga. Salam buat Bang Tatang ya. Mangga. Nuhun. Mangga. Euy nganelpon ka urang ka maneh tungtungna telepon ka Bang Tatang wae. Di ieu euy. Air tanah menghanyutkan ke diri. Abdi mah teu terang tah. Terpukau abdi mah. Tuh, itu bahasa sajak lain mimiti biji pakai jeung terpukau. Lain seniman asli saja mah kitu. Cenah saucap sampah sok terlempar. Halo. Halo. Ya salam. Bang, mau itu malas ya. Nuhun. Barang dan kapanggar kan ngaguar perkawis legenda Sunda. Nuhun.
mana kuningnya di mana kemudian kesana gelap buku-bukunya kan Buku-bukuna ka Pak Taufik we. Taufik Faturrahman. di jalan. Bancoy. Isanes di Serius cuma ditu. kan di kamu ke sekolah kan. Setiabudi, Dari Payunan tempat Ikip. buku ke arah ya kan. Payunan Ikip, Atuh nggak ada mau nyari rawe Kang. Payunan Ikip, Geger Sunten untuk ka bukuna. Mohon. Oh Geger Sunten. Geger Mohon. Sunten, Pamit ya. Payunan Upi, Payunan Ikipnya. Ah, wami teh geger Sunten, geger naon, geger kalong. Atur nuhun Kang. Sami-sami. Assalamualaikum. Kang serius Kang ieu mah. Nah, hirup teh. Halo. Halo, Halo. di Geger Sunten. Halo, Halo. halo, di Geger Sunten. Oh, nya. Naon nyawa. Can ngomong dijawab kurang gitu. Sok, bade naros naon deui. Kurang jawaban urang mah berlaku. Sok bade naros naon deui lah mengenai sejarah Sunda. Sejarah naon ge tiasa. Sejarah Manado ge apa? Apa atuh? Nuju harita teh naon bot. Warau. Eta. Waduh, asli PGT bukan nama. gogorokan Warau. Warobun. Harus PGT bukan nama. Batu Kang Simon. Ayo beli ke warung nasi. Halo? Halo? Yuk, Serian kan sih? bulan. Kasih serian. Sekarang saya, Orang Anton. Anton mana? Pokoknya mah ayah lah orang Bandung mana mah. Oh, mau. Hmm. Kasih serian kayak